berit lintuh menik rendei anakna 10 harilikan gambarna masing taliti anakna kabeh ngariung sargep hormat ka kolong. Hindung napok mitutur anaking kudu waspada irup lamun manggih akanen ngagantung sengit umat ulah reka tipu sabab enggeus rea contoh. Indung berit dikukuntit ku anakna nu 10 indung gerak anak bunga sempal guyon jeung guru terus jempe simperehe kabeh anak garariung bari sikep jeung saregep ngabandungan fatwa indung. Berit ok wawangsit anaking kudu waspada entong mohok ku pangolok bisi teh mana cilaka kedah haram jadi epan ngagantung mata kabita lamun gawe popoloho raga papisah jeung nyawa.